Balik atuh sia teh. Geus pareum sia teh. Oh, geus pareum. Aing nasek nyarekan aing. Anjing nu si Bandoyok. Anjing si goblok paingan dibere duit tuluy keres. Ini parah nih. Alhamdulillah ieu salat tohor madu dunia kan secara tiis pamikiran teh. Assalamualaikum. Halo. Oh, ulun jadi bumi. Amang kemana? Hayu. Oh, eta neng duaannya. Oh, mohon siap-siap. Oh, nantinya kayak antosan bukan mau maghrib tadinya. Oh, wi asar atuh ari rada siap mah. Siap mohon. Antosannya di biasa. Siap mohon. Nyirang da ngajak kuli pan mau baturana. Aduh, ayo dirna eueuh. Coba ulah motor. Mengek. Ieu Mandoyok aing teh boga panduit teh. Cih, kumaha aing pinjem duit awewe. Nyirang da aing telepon dia papanggih teh ka mana ka aing mana HP. Bener suan aing teh bohong aja kulit ke sasar. Aing ge sarua aja aing lagi kenalan ieu teh ngajak kulit, ngajak nonton. Yo, itu teh awewe na teh duaan coba alus cenah. Kangna duaan, aing boga rokok ieu aing setengah. Duaan, aing kakak sudah aing teh gablek ieu 100.000 baheula. Teu bercakap-cakap asan cenah Mandoyok. Ku aing teh bingung kieu kumaha aja. Biasanya sekolah itu habis saya mau bilang aja woi kumaha mangcek ada pemurian oh aing pura-pura gegeringan gitu pura-pura gering tahu gitu bawa rumah sakit ka dieu bulu Mandoyok teh wah anjing mobilna api-api ka rumah sakit padahal mau orang Mbak jadi kita bobogohan mawarana make mobilna duit mana nu kejadianna kepresina sih mana ngan aing kudu pura gegering aing heula aing aja heula aing kudu bukna gua nonton kura kumaha tah ayo kuat atuh mulia mulia geus teu mula aing mana-mana oh iya itu pan aya bagus aing kira kode kumaha itu mulia itu lain kuat atuh ieu badan teu kuat pada yang mana ya mulia Assalamualaikum Agus. Waalaikumsalam. Aduh eta kunaon? Mandoyok eta Pak. Aduh kuat. Hapunten pisan ku Agus ya. Ieu teh mangke teh mudiang. Abi teh bade ngaganggu ka Pak Agus teh bade rambut mobil. Bade dicana ke rumah sakit. Coba aja panasin Mandoyok bawa rumah sakit ka dieu. Oh, mohon atuh ya. Bade sana ke rumah sakit. Aduh, hatur nuhun pisan Agusnya. Oh, hatur nuhun da malami ieu bener. Kita sia Mandoyok. Kita. Aya naon deui? Mang Doyok? Aduh, Agus hapunten pisan abi teh. Hapunten pisan isina mah isin abi teh abi teh nyana kacis. Manawi aya heula. Aduh, ya teu kuat bulu ayo. Rumah sakit bawa ka dieu. Aduh. Ya tuh. Rumah sakit. Nuhun atuh Agusnya. Aduh, hapunten pisan Agus. Aduh. Ya, kok aing pusaan aja heula. Ada duit 200 ada sewang. Aing cari yang jajan. Telepon heula mangkana. Jalan nomor heula. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beb, Ya. aku bawa teman ini Mang Jack Deni. Ya. Kan cenah aya rek kana eta geulis. Ada. Naon? Aduh bener sih teh. Goblok kena naon maksudna ka aing bobodoh. Ban cenah di pinggir rangda, aku masalah kita. Wah, aku balik sih teh goblok. Aing ngaku rangda sok. Si goblok. Cak. Nyete. Aing di melaan di mobil. Tapi gering si goblok dasar laki datang cenah. Balik atuh sia teh. Geus pareum sia teh.
Oh, geus pareum. Aing hanasek nyarekan aing. Coba mau kasih pareuman. Si kunyuk aing mana geus api-api gering. Kumaha bae na? Bisa tuh kieu aing mau balik deui. Bejakeun wae papang jeung tukang urut gitu. Tutup saraf dipencet gitu di jalan. Oh, jadi cager aing. Oh, Ya, Jadi balikin di mobil lagi. balikin duit mah ulah bejakeun wae tukang wae geus pake tukang tutup saraf. Heeh. Jadi bener nawa ring jam deui. Aya gitu. Jeung naon jeung duit teh aing. Ah, kon mah duit. Bos. Wah, mau mana? Jauh mana ya, Pak? Ayo kita balik. Aduh, udah ku anjing bunang bisa jadi deh. Aduh. Wah, udah lepas dulu ya, kita balik kan. Jauh. Aduh. Aing mau bebeja. Aing sarua bingung. Ya habis naik aku. Bejakeun wae kaburian kaneker terus aing mau jampe. Oh, aing pura-pura kebelan naik. Cari tanah teh kieu. Abi teh kitu, hayang kampangan. Oh. Aya aki-aki, abi teh dijampe kitu. Oh. Heuh. Assalamualaikum. Mas. Ibu. Atas nama deui, aya nama kumaha? Tas wih deui teu lami. Aduh, alhamdulillah Pak Haji, tunggu cariosna teh kieu mangge teh hoyong kampangan di jalan teh. Aya aki-aki, ku aki-aki teh dijampe. Da anu kaluarna teh, dina bahanna teh kaluar Kaleci. Kaleci sih. kaneker cai teh tadi geus bejaan. Kaleci sih. Aing itu kompak sih. Mana ya? Kaleci. Sok. Kaneker. Mana nu bener itu Mang Doyok atau Mang Ke? Kaleci sih. Kan cenah kaneker tadi ge. Oh, sok. Kaneker. Ih, yang tidak tadi panikin. Aing mau panikin mana kaleci. Kan cenah tadi kaleci Aing bener kemana tuh pilih kaleci panikin. Si kompak atuh, geus kieu si kompaknya. Aing kaleci, si kompak ke. Aing kaleci. Si kompak. Si kompak. Ieu sampe. Sampe jeung kadinya ya, Mang. Kang ngasih kalinya tak tukang. Aduh, aing ge lamun bisnis sampo mobil aya lah kang nganggur wae. Ngesian aing. Mana ya? Naon nih dia? Lah aing keur kieu wae, aing keur nongkrong. Kenapa sampe ya? Oh iya sampe. Heeh. Anu saha? Eta jeung ngasihan ka dieu teh ka imah ieu. Oh anjir, jadi supplier sampo anu mah. Oh iya, pabrik sombring. Heeh, jeung ngasupan ka dieu. Aing meuli butuh ya. Moal mahin jeung ka tukang. Atuh buru ieu. Tah, aing Si beli sakarung. nyarekan. Gas, beli sakarung ku aing. Si nyarekan kumaha bae. Bejakeun mana? Heeh lah kerting maksa mah teu beunang sandi omongan. Teu lah aing geus balik. Dan balik saya teh berat di Bandoya bantuan heula aing. Aing hayang ngising teu kuat teu wae. Oh, si Bandoyok aing berat. Pula ada usaha pesanan batur padu wae. Abi meser dia mang si Mang Doyok. Kita mah sampe urang aya sampe Mang Doyok padu wae. Tunda nu batur. Hah? Jadi lain nu si Bandoyok? Anjing si goblok paingan dibere duit tuluy kereles. Bebeja elek modal. Aing 100.000. Layang. Anjing bareng geueuh deui. Bandoyok, susul ku aing kaliang cocopet oge. Mang Jack blugak belagu ka aing ngadon meuli sampo puguh sampo batur. Hakan dasar itu saya bu aing bawa aja ngadepo.